Terbalik ting. Siap ting terbalik ting. Antum sekhem sia. Terbalik sia. Ning sabar nih popolotot we ah. Pan rujit ning jalan oge ah. Bulu ka dia. Yeulin pagaweana Oh iya ngabedah gitu. di borongkeun teh ah. Oh arek diborongkeun. Ya ika harti mah meureun ku urang pasti digawean. Sok anu wani sabaraha maneh. Ieu Heeh. aku sababangga meureun pagaweana nya hayang ngamplang meureunan. Heeh. Kok bae lah di goceng lah. Hah? Goceng 500? 5 juta. 5 juta. Heeh. Nikah ngamplang. Wes angel, Ngamplang 5 juta. Heeh, nikah ngamplang 5 juta we gitu. Ya aku tuh kira-kira sabebet cek ieu kudu 5 juta. Hor pan pagawean ge bangga. Penting. Urang meureunna ai ka harti we meureun ku urang dituluykeun ai teu ka harti mah gawe yang ada nu sajen gitu. Oh, atuh cing mikir sia teh sakieu 5 juta atuh da ieu teh heg. Lamun dijual ge ieu paling dibeli ge 5 juta. Ku batur oge mun jual-jual oge ku aing. Pan ieu mah ngabedah ngabaladah. Lain eta meureun lain sawah. Ieu mah ngahaja deui nganyieun. Mana yang kuat 5 juta. Arek mah 1 juta. Mung moal ka harti ke. Moal ka harti. Make jeung moal ka harti. Ai sorangan mah sakieu we aya mah kieu nya. Kop bae 4,5 juta. Kitu we. Mung 1 juta mah arek 1 juta moal. Moal. Tinggal kudu parele ngabangkon ka ini tinggal anan. Moal ka harti. 1 juta arek Moal 1 juta. Gawe 4,5 juta kurang digawean. Teu kira-kira sia mah aing mending meuli sawah nu geus jadi. Kehet sia teh 5 juta mah. Puguh-puguh kudu 5 juta sawah sakieu mending meuli sawah aing 5 juta mah goblok. Teu eusreug sia mah. Ari dae koe da aing masih kena gablek pagawean di haji ka harti cek aing oge heg teu ka harti mah asa bodo teuing ke jik nih tadi ka batur ah sia Sia mah ikut teu kira-kira meni 5 juta teu kira-kira teuing sawah sakieu kudu 5 juta ya Allah paling ge 2 poe ieu anggeus dasar si goblok teu kira-kira teuing dasar sia mah bukan eta ka alem hayang kapuji sia mah bukan keur gawe di haji sia mah ayeuna mah geus teu tahan ka aing goblok uang ngabantuna sia rasakeun tapi sia lamun aya pangabutuh ka aing didagor ku aing sia kucing aing kesian teh Or ai sia kakek da aing ge bisa ki gituan sok sia rek gelut mah ting aing maruk aing teu wani maran ah sia sok buru goblok mah sia sia teh kehet masalah dina pagawean kalah ngajak diadu daguan satebah si gobloknya an ngudangna teh panyet heueuh bohong kehet mah ari lu mah teh kos peucang lamun haek kabari ku aing dihajar sia goblok teh sia teu baleg teuing kalakuan teh rasakeun akeh pangih jeung aing sia rek diborong teh ah ting tulus ting moal ayeuna kumanehna da ku si Agus kamari dia tawar teu kira-kira meni 5 juta mending meuli sawah daripada taeun mah tuh aing ngagunakeun kolektor mah anu ku 500.000 beres kabeh daripada ku si Agus naon teu kira-kira modaran sebenarnya mah si Agus mah ka aing mah kan secara pelan-pelan si kehet eta mah mending ku kolektor ilikan tuh lancar ngagawean ge Tiga di kolektor geuninganan tuh ongkonita ka aing nu goblok teh nya kakek hei naon teh naon eta si mah ongkonita ka aing ngagawean sawah teh pan sia kamari teu puguh kaputusan nawar 5 juta teu kira-kira ninganan sawah sakieu papan can puguh maranan can pasti kamari oge make can puguh mana bakal ngalewas kamari mending ku kolektor Gus aing mah ngagunakeun mesin we geus aya nama dari kasih mana warna ku kira-kira mending 5 juta ngan ukur 500.000 beres hanas ku hanas aing ngagawean pacul ya berarti salah sia kamari atuh bener atuh aing nita gratis pasti oh pan kamari ge jeung urang Bos 1 juta daek teh mana ini mung 1 juta oh pan aya can puguhkeun deui can dami heula alah bebeakan ngaledek sia mah ka aing mencari di si haji wae geuningan meng di si haji aing geus digawean ku batur sia ngomong arek gacau kon rek naon sia teh lain teu euceuk hanas aing ngagawean pacul jauh-jauh nah tuh da maneh nu salah make ngaleos kamari mun lawar 5 juta teu kira-kira dia mah ngaledek lain ngaledek mending kana ku tangga mesin Gus karina anuran disukan geus anu aing di pareman sia mesinna tinggal ikeun jor aing barek we sia yang dianu mentu yang gablek kolektorna goblok teu ceuk kamari atuh sia lain putuskeun moal apa sia ngomongkeun moal kalah ngilu ribut bae kana mantog da teh di si haji sama geus aing rek ngagunakeun kolektor mah anu ngagawekeun jelema ayeuna mah geus saya ku kolektor beres kehen sia mantog gitulah rek ngacaukeun wae sia badak di pareman sia ku aing teu geunah sia kakek sia deulekeun sia ku aing ceuk teuing semua bahasa bakal kita di Pareman kak supirnya goblok ting Agus Pareman 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 Pareman
saya gawe dia. Kita si kakek. Agus, Nyahoanan si kakek paniting sepupu diborongkeun ka urang. diborongkeun. Kumaha teh tadi paruman saya boga kolektor. Ya aing geus bogo kamari. Teu cerek panita geus sia teu boga kaputusan kamari Apa gimana? yang pasti pada harga Balen teh sia ngacokeun. ku aing Maka teh pacetan apa sia terbik. Teu sawangan marem kan, ieu teh da aing nu mayar sia teh dan sia. Daripada ayeuna menggunakan kolektor. Geus mantap kacokeun ku sia mah. Goblok sia. Mangke teu cuma jalankeun Mang. Teu balik, make make kolektor teh. Oh, paduli teuing da aing gak ada duit. Bogo meuning aing teh Paduli kan positif. Sok Mang hurugan Mang. Teu balik sia. Karena kokeun lain. Rasakeun sia mah bener sia na teh Disanakeun deui ku aing kolektor. Ku aing dibedol sia. Aing geus ngacaukeun sia. Sawa-sawa aing kolektor nu ngulikeun aing mah naon urusan sia. Bogan saha teh sia teh pugu kaputusan kamari goblok sia. Mantap sia mantap ah. Pangacau hungkul sia Mang jalan ke Mang. Mah bener jeung nu patutmu Mang. Geus tong benang dititah kudu kitu lah teu cereg kalakuanana. Da urang nu mayar Mang sok bebas Mang jalan ke Mang. Teu balik ngaganggu pagawean aing lain sia teh. Teu balik sia teh ku aing sia dit. Sok sia mantap sia. Teu hayang aing. Sia Sia ngaledek aing. lain ngaledek sia nu teu pugu kaputusan kamari nama 5 juta cing kira-kira kudu dimangkeun. Garek pacul sia. Kudu dimangkeun teuing sia babetkeun nomor pacuan ge ka itu. Aing make Geus setong gawe deui aing. Teu balik sia aing. Sia ku aing. Pusing aing ka sia teh. Balik sia balik. Pan sia can pugu harga kamari Mane? aing. Pan sia kamu ini hen. Teu balik sia. Ah, teu manya-menya nawarkeun Geus Mang bener Bang. Nawarkeun 1 juta sia mah teu ajreg. Pan sia nawar 5 juta teh kira-kira imang kudu 500.000 beres. Apa aing penawaran 5 juta teh pan ku aing dipasieun 4,5. Ah 4,5 teh mah teh imang kudu 500.000. Moal acel jeung sia. Mal cer jeung sagala kudu mantau sia. Oh, Alah sia teu balik teh. Sia teu balik teh. Antum sekhen sia. Teu balik sia. Jeung sia sok. Sok ku aing sia mantau sia. Dipeuleukeuk sia pugu salah oge teu balik teh jelema teh. Rasakeun sia. Rasakeun sia pokona mah ku aing. Panggih ku aing sia rasakeun. Mantap sia kitu. Ngacokeun hungkul di tamaruman kolektor teh kira-kira. Teu jalan ke Mang terus Mang. Sia kakek sia mun ditadi ka aing moal hayang ka sia tingalikeun. Pan eupeung ya tau geus sia. Jadi sia ku aing Teu hayang nitah di sia aing mah gos sia teh. Mantau ka itu pangacau hungkul sia mah hayang nyamplakeun ka aing ek gamang grup belgung sia.